Oh, iya. Pet, eta teh aing di dahar. Siapa ditanya teh? Cek aing ge bener berarti aing. Tak kopi aing diuyup deui. Biasaan heula bisa racunan. Tapi tong sok segala dahar atuh, Pet. Pusing tuh dah. Pusing kunaon tuh? Eta nginjem duit ditagih teh ayo we alasanna. Yeuh geura ditagih teh kalahkan manehna. Kemah Pet mau nagih mau bedogra. Pan eta nu ditagih lagi mau samura anjir. Aduh, Duit itu gol. ditagih di imah. Baheula tuh. Nya geus ngerasain celengankeun. Kagok mau dibongkar ge. Ini kan itu tuh, Pet. Kali itu ka mana? Ka mananya euy? Karena rasa kieu. Kayak masih dede gitu. Pohon keramat. Alah, zaman kieu wae percaya nu kitu. Eta mah saran ti urang sih. Aya mana butuh kecil duit mah. Cobaan gitunya. Be mana kita tangkalna? 10.000 heula bu, kira pijan tepatna ku urang. Mana make pusan kebaturan teh. Ya geus itu moal mah. Yeuh atuh. Tapi tong wadonya. Mana maka orang teh jeunut percayaeun pisan. Aya boga duit, tadi ngomong teu boga duit. Kita duit nu kolot, kita panglikeun tukar listrik sebenarnya mah. Jadi di mana tempatnya pohon keramat teh? Beh dieu asana mana lo baca cing teh. Tapi dihaja-haja mah hese nih ngajacing teh. Oh heueuh. Di mah yang roti kadaluarsa. Ku eta we lah upana lah. Heeh, eta ge bisa. Terus nomor 5 teh sebutkan 2 benda padat yang bisa dicairkan. Benda padat yang bisa dicairkan. Oh, urang apa deh? Surat taneuh jeung emas. Emang eta bisa dicairkan gitu mah? Nya bisa lah, kamari we bapak urang geus nyairkeun surat taneuh jeung emas. Inget oge maneh mah. Cimon gitu loh. Urang kali itu heula atuh nya. Kayak heula Pet. Eta geus ke heula deui wae. Tapi aku menek lengok ka dituna. Maksudna? Ya mau saja atuh. Oh, heueuh nya. Geus we meuli roti atuh jeung susu. Urang teh pandai nguseup. Diusupna tinggalin. Balik deui. Jangan suara kemelelah susu jeung roti atuh. Ujuk, ayo balik, antuk euy. Kayak kalau dibeakeun. Dapat dina alis euy. Meng 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 meng. Budak euy. Ki. Panglikeun roti lah jeung susu. Batus tapi buruan. Duluhan wae. Roti euy. Misalnya. Tapi mun dibawa bisa nyolong. Aha. Mang, rotina jeung urang. Menah wae. Emang papa maneh? Atuh beli 2.000. Tah. Nah, ieu mah
ya tuh nun. Udah aku kalah main kieu. Parah semuanya. Rotinya juga bulukan deh. Tapi baiklah jangan sajian ieu. Bodo amat. Nguseup Jen. Macul. Jika nu gelo maju mau useup. Pan katempo urang mau useup. Nya nguseup atuh. Urang kerian si Opet. Herian kumaha? Si Opet urang dititipu titah ka pohon keramat. Bari mawa susu jeung roti. Dipercayaeun. Ayo goblok nama manehna percayaeun geura. Ayeuna sopetna di mana? Keur dititah ka warung meuli susu jeung roti. Maneh milu moal? Tina make nguseup urang teh. Tapi ayolah. Lah ayo yuk. Bisi datang mantai jalan mana? Yo Jen, tangkalna. Yuk. Badagnya euy. Yo atuh udah diurus kudu bogana sia mah. Ayo coba tuh cong nyumput ya. Sopet tadi titah ka dieu jam sabaraha? Ayeuna, cong nyumput ti ayeuna. Yuk atuh yuk. Biasa nama tah lamun nyumput teh sok di bau panghangsirna di tukang eta teh. Kompor. Heeh. Sok angsian da usia. Di belah mana? Iya. Jadinya. Aduh. Aing bahaya aing. Aduh, ayo tukang. Punten Mbah. Yuk, Mohon. aya maksud naon anjeun ka dieu. Kita hayang kabeungharan Mbah. Beunghar naon anu dimaksud? Abdi hayang beunghar harta Mbah. Candak tuh eta syarat teh. Mohon Mbah dicandak. Naon wae syaratna cik. Iya Mbah, roti sareng susu. Mung teu aya susuna Mbah. Terus kunaon? Ku abdi digantos ku minuman bersoda. Kira naon? Yo aya mantra kebeungharan. Rek anjeun amalkeun jeung ayeuna turutan ku anjeun. Mohon Mbah. Martos. Artos. Hehehe. Sing bugu bugu mayu. Pak pak dudulipak duk duk. Geus eta mantrana. Sok ayeuna anjeun nangtung. Mohon Mbah. Nagong, Mohon. donggeng, Mohon. igat-igat eta bujur. Mohon. Donggeng, Atos Bah. nagong eta mah. Atos. Yuk aya mantra penutup kanggo anjeun. Mantra naon Bah? Yeu mantra kudu diamalkeun. Mohon. Si 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 NDCPI. geus eta mantra mah. Sok ayeuna mah anjeun nangtung. Mohon. Jig indit tinggalkeun eta kopi jeung susuna. Mohon. Iya minuman Bah sanes kopi. Oh. Aturun Bah. Ya. Terus balik. Indit euy. Yuk, ayo. Enggak jalan lah. Ya. Mana bisi hayang? Sok we.
Duh, pokoknya si Opet tuh. Ya, mau urang mah. Opet kop. Lagi suara lah. Yang ketemu ama lah. Lagi sok beakeun we. Wah, si begol bener euy. Kitu kacida ka balat ya. Kop tahakan, peti bulukan. Were dah. Siga roti urang eta teh euy tadi jang nguseup. Wah, roti mah loba tuh. Teu hiji si ama. Eta tempoe belatungan eta.